Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu tasna minggun kamari hidup parantos maca hiji warta sareng maham eusina, dinten ayeuna urang lajeng kana materi ngeunaan warta. Satu acana urang pedar heula kompetensi dasar dina pangajaran 2 ngeunaan warta. 3.2 mengidentifikasi struktur teks dan aspek kebahasaan teks warta atau berita. 4.2 mengekspresikan teks warta atau berita dengan memperhatikan irama atau tempo, artikulasi dan lentong kalimat. Beuki gampangna warta bohong atau hoax anu ngarojong ketak destruktif ngaliwatan media sosial kudu ditalingakeun kalawan daria. Salah sahiji tareka kerungkulanan disorang ku pihak paguron luhur dume mahasiswa mangrupa kaum milenial anu remen kapangaruhan ku warta hoax tan naleuman bener henteu samemehna. Beuki gampangna warta bohong atau hoax sumebar di papada masyarakat ngabalukarkeun kaayaan Indonesia beuki riceu. Generasi ngora Mikawanoh warta. Naon ari warta teh? Warta teh nyaeta katerangan atawa beja ngeunaan hiji kajadian atawa hiji hal anu ditepikeun ka balarea ngaliwatan media massa, boh media citak saperti koran jeung majalah, boh media elektronik saperti radio, televisi jeung internet. Dina seusehanana atawa dina intina mah warta teh dijieun dina wangun tinulis. Sabab anu ditepikeun sacara lisan oge ari dasarna mah warta dina wangun tinulis. Anu matak anu nepikeun warta dina radio atawa televisi disebutna maca berita. Henteu sakabeh kajadian atawa hal pantes dijieun warta. Kajadian atawa hal anu bisa dijieun warta upamana eta kajadian atawa hal teh dianggap penting pikeun dipikanyaho ku balarea. Anu kadua, eta kajadian atawa hal teh dianggap bisa nyumponan atawa memenuhi kapanasaran balarea. Dina warta aya unsur-unsur anu disebut 5W hiji H nyaeta what atawa naon, who artina saha, where artina di mana, when artina iraha, how artina kumaha, jeung why artina kunaon. Upama ditilik tina adeganana atawa tina teks wartana, warta teh diwangun ku puhu warta jeung eusi warta. Ari puhu warta teh mangrupa paragraf munggaran dina warta atau paragraf awal dina warta. Bagian puhu warta ngebrehkeun atawa ngajelaskeun inti atawa pokok-pokok tina sagemblengna eusi warta. Ari bagian eusi warta mangrupa wincikan atawa katerangan tina inti warta anu aya dina bagian puhu warta. Anu matak upama urang hayang nyaho inti jeung jejer tina hiji warta, baca bae bagian puhu wartana. Nulis warta teh sanyana mah henteu sagawayah atawa henteu sembarangan. Aya deui palanggeran atawa aturan anu disebut kode etik jurnalistik. Di antarana bae kudu miboga sikep asas praduga tak bersalah atawa henteu nyanyahoanan. Anu matak tong kaget upama dina warta urang sok mindeng manggihan kecap diduga atawa diperkirakan. Nah, jadi henteu gampang nuduh salah lamun teu acan kabuktian kasalahanana sacara hukum. Warta oge salawasna kudu objektif ulah subjektifnya kudu netral, henteu mihak ka salah sahiji pihak atawa golongan, henteu kacampuran ku opini atawa sawangan jeung pamadegan pribadi anu nulisna. Warta salawasna kudu dumasar kana fakta atawa aya sumberna. Jadi henteu cukup ku diwangwang atawa dipapantes ku nu nulisna. Ari anu nulis warta disebutna wartawan, jurnalis, juru warta atawa reporter.